Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patapang deui sareng simkuring Zahra Nur Habibah dina warta Sunda. Tragedi longsor di Pertambangan Batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polres Cirebon secara resmi netapkan 2 jalma selaku tersangka dina tragedi longsor anu nalasan nyawa di lokasi pertambangan Batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Eta 2 jalma nyaeta AK anu boga izin usaha pertambangan jeung AR selaku penanggung jawab teknis di lapangan. Kapolres Cirebon Komisaris Besar Sumarni ngatelekeun yen putusan ieu dilaksanakan saanggeus sauntuyan panyilidikan ngarah kapanggihna unsur kriminal dina kagiatan pengelolaan pertambangan. Dina hasil panalungtikan aya pelanggaran pernah kana sejumlah perda anu lumaku serta ieu dampak langsung kana musibah anu lumangsung. Pokna Minggu tanggal 1 bulan Juni 2025 AK jeung AR ayeuna keur disanghareupan ku sababaraha perda. Di antarana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 ngeunaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup anu diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sajabat ti eta penyidik oge ngagunakeun dasar hukum Undang-Undang Keselamatan jeung Kesehatan Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Mineral jeung Batubara, jeung pasal 358 KUHP ngeunaan kelalaian ngabalukarkeun maot. Sumarni oge negaskeun yen proses panalungtikan masih keneh lumangsung. Kaasup kemungkinan aya pihak sejen anu kalibet dina eta lalawora. Upami dina proses salajengna urang mendakan keterlibatan ti pihak sanes, eta pasti bakal diolah dumasar kana hukum anu berlaku. Tambahna, kejadian tragis eta lumangsung poe Jumaah sore 30 Mei 2025. Waktu eta puluhan pagawe keur ngalaksanakeun kagiatan di wewengkon tambang eta. Gawir tambang ngadadak rubuh. Hujan badak anu ngaklak di wewengkon eta salila sababaraha poe disangkan geus ngaruksak struktur taneuh, ngabalukarkeun longsor gede. Nepi ka sore, tim gabungan neruskeun evakuasi korban longsor Gunung Kuda. Proses milarian bakal diteruskeun upami kaayaan ngamungkinkeun. Pikeun alasan keamanan, sadaya akses ka lokasi pertambangan ayeuna geus diblokir pikeun nganyegah bencana salajengna. Dina kajadian eta, nu kapanggih jeung kaidentifikasi nyaeta 17 korban. Sakitu warta anu tiasa kasanggekeun wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.